Kang, abi teh tadinya basa mulang ke pasar teh. Asa papanggil jeung si Bu Tuti dah. Butuh mau beri teh tak terus kumaha. Abi teh kan jalan teh basa mulang teh ngaliwat ka hareupeun imahna. Hmm. Uri ku abi teh ditanya, ngandahannya kunaon si Bu Tuti teh. Kalah jumatret kieu, abi mah kitu dah, ama teu ngarti dah. Maknya gitu nih. Kapan geus kata lah butuh timah somaya jelema bager. Cek abi mah da asa sombongnya Bu Tuti teh. Sombong kumaha, butuh timah bager. Akang mun nanya ka manehna geus sok ngajawab sok seuri. Nya tukang lamun bager mah nya ditanya ku abi menikot kalakah murah roang. Eta meureun nya boga salah atawa naon gitu ka manehanana kungsi teu. Da asahan teu Kang. Malahan mah ti heula ogenan jeung abi teh ngobrol di warung. Eta inget-inget bisi-bisi gitu, bisi teu sadar. Teu harita wae bisi basa eta atau iraha atau sanggeus panggil di warung, nya boga salah. Henteu Kang, ngan puguh abi ge aneh. Kunaon poe kamari basa mulang ke pasar si Bu Tuti jadi buat baeud gitu ka abi teh. Moal mungkin tuh nih, namun eueuh masalah si Bu Tuti kitu. Bager si Bu Tuti mah tuh. Ari akang, abi teh kan teu pira pedah nanya si Bu Tuti teh Kang. Nanya kumaha? Nya kan abi mah teu salah nya Kang, kan abi teh ngaliwat aya si Bu Tuti di hareupeun imahna. Ari cek abi teh kieu, nuju naon butuh.